Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun pahiran harangan sareng rekan abdi Syahrini Putri Dermawan bade ngabacakeun tuntunan acara. Anu kusim kuring dipika hormat kapun Bapak Ibu saderek-saderek anu dipika cinta langkung sipayun sim kuring saparakanca sami-sami puji syukur ka Gusti Allah. Halayan nikmat sareng syukurna sahingga urang tiasa sasarangan dipika dipasihan kesempatan riung pulung dina acara kempelan keluarga di bulan bulan. dina kasempatan ieu tangtos sim kuring saparakancanna ngahaturkeun nuhun kana kasumpingan sadayana supados tali silaturahmi beuki bageuh tur eurat. Upami kitu urang mimitian pikeun acara kahiji. Alhamdulillah acarana tos rengse. Mudah-mudahan ieu acara tiasa diteruskeun unggal bulan atanapi unggal taun supados ngajaga duduluran urang. Sakitu wae anu tiasa didugikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.